Materi bahasa Sunda dina waktos ieu masih perihal teks argumentasi. Namun perbedaanna pengajaran salami 2 minggun kamari perihal arti, ciri-ciri, sareng tujuan tina teks argumentasi. Namun minggu sate acana oge pamita lepat 2 minggon sate acana hidup tos dipasihan tugas ku bapa miwa dipiwarang maca teks argumentasi anu judulna Pencasilat di buku Midadami halaman 16 dugi ka 17. Dina waktos ieu oge bari dugikeun materi masih perihal teks argumentasi, namun materina perihal kata-kata atau napi kecap-kecap kosakata benda-benda anu aya patalina sareng teks argumentasi. Dina bacaan teks argumentasi Pencasilat aya cirina. Nu kahiji aya pandangan ti penulis. Teras anu kadua oge aya data-data anu valid, faktual, plus sareng kesimpulan oge aya di akhir paragraf. Nah, ayeuna materi nu bari dugikeun perihal kecap atau napi banda-banda anu aya patalina sareng Pencasilat. Teks argumentasi anu judulna Pencasilat. Ieu kecap-kecap anu kamari ku bapa pasihan tugas kahidep. Kecap-kecap nu aya patalina jeung Pencasilat nu kahiji nyaeta wanoh. Wanoh wawuh, kenal, ngawanohkeun, ngakenalkeun, ngawawuhkeun. Anu kadua nyaeta jawara. Jawara nyaeta juara. Juara jawara. Jawara kahiji, jawara kadua, jawara katilu. Anu katilu kembang. Kembang artosna penca ibing atau napi penca igel, keindahan pergerakan. Dina Pencasilat disebut kembang, biasana diiringi ku musik. Musik dina Pencasilat namina wirahma. Wirahma teh sami sareng irama, lagu. Janten Pencasilat, pertunjukan Pencasilat diiringi ku musik, ku wirahma. Anu kalima guyub, rukun, akur, damai, ngabeungkeut, ngahijikeun, nganyatukeun, mempersatukan. Terakhir pakalangan. Pakalangan sami jeung arena. Arena sami jeung pakalangan. Tempat pertandingan para jawara Pencasilat di pakalangan, di arena. Eta kecap-kecap anu aya patarina jeung Pencasilat. Kamari ku bapa tos dipasihan tugas ngadamel kalimat dina kecap-kecap anu aya patarina jeung Pencasilat. Nah, ayeuna benda-benda atau napi alat-alat anu aya patalina anu aya hubunganna jeung Pencasilat anu aya dina teks argumentasi anu judulna Pencasilat. Kendang nu kahiji, goong, tarompet. Goong, tarompet sareng kendang nyaeta salah sahiji atau napi 3 alat musik anu biasa ngiringi musik atau napi wirahma Pencasilat. Goong, tarompet, kendang, salah sahiji alat musik kadaerahan di wilayah Sunda. Saterasna pangsi. Pangsi mah pakaian Sunda.
Pakaian Sunda anu biasana warna hideung. Ikat mah nu aya anu sok diangge di mastaka. Jurus kuda-kuda, bedog, tombak, sang trisula. Kujang eta alat-alat senjata anu dimintonkeun ku para jawara di pencaksilat. Kecap sareng alat atanapi benda anu aya patalina jeung pencaksilat atanapi teks argumentasi anu judulna pencaksilat. Ayeuna ku Hidep cobi dibuka halaman 20 dina buku Midadami. Aya pancen tilu nomor 1 dugikan nomor 10. Kerjakeun ku Hidep, kerjakeun sing taliti, kerjakeunna tiasa diskusi sareng raka atanapi sepuh. Sakitu bae panginten anu Bapak tiasa dugikeun, mugia bermanfaat. Hatur nuhun.